Mana ngarala acen saya? Urang. Hayang Mang. Hayang aing pangalakeun atuh. Kan eta tata loba tah. Eta tah. Lah. Ya ku mamang we, urang teh kaontak. Ih, mana ngara. Dulu eta. Tata. Hot. Ah. Ini rese atuh. Yo, rese aing yo. Bisa, iya tuh. Bolo. Hai. Hai. Ada sih sangat tuh. Apa lain bola beta? Ah, lain mah. Tuh bisa aku. Pelit kan. Aingan ngalah. Ngalaan Aceh batur, nu urang ye. Diala. Aceh saha ye? Aceh urang. Ngaku-ngaku segala danu budak itu. Lain. Nolong kita mah. Anahan lain kieu. Ngaku-ngaku. Tadi kan nu bagana. Ngaku-ngaku. Gak siap lah. Dasar teh eling, aing nu bogana. Didinya nu galakna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Jack, Andoy. Damang alhamdulillah. Aduh, Mak, kalebet. Iya kieu bos, kan dia teh mau mencari tas wanita buat si Beben. oh banyak bang, tuh banyak pilihannya. Silakan, sok dipilih-pilih mana yang suka. Murah harganya pasti murah. Lucu ya, kalau Bebek aku pakai tas kieu buat kondangan bang Doy. Meureun kagok moal, mau leutik teh moal. Wah, cukup sekieu mah. Pamajikan aing mah si Beben mah bujur lagi leutik. Berapa ini bos? 50. Murah, Mang. 50. Wah, murah ya. Bang Doy, udah, aing mau beli yang ini aja. Sarua urang geus meuli nu ieu nu kieu, ngan urang mek 2. Nu mananya? Anu ieu aja tah. Beureum tah eta. Tah, ieu nu alus mah. Nu ieu sabaraha bos? Tah, upami nu eta 45.000. Murah. Geuningan murah nu ieu Mang Jack euy. Oh, nya mah. Oh iya mah bos menang ada malan bos di dieu. Mun, bae kata mah di dieu ngadem. Tuh, bahanna aya, anu ngajahitna aya, jadi bisa pesen tereh. Beli loba oge meunang lah. Sok, dijamin. Kualitas mah wah ngecewakeun. Yakin. Oh 45.000. Iya 50, berarti geus 85. Lah, aing mah kurang keneh meuli deui urang mah. Mang Jack meuli sabaraha hiji pra hiji pisan. Hiji we. Meungpeung murah, pan langka ka dina ke Ciamis ge. Abutuna ge dah hiji. Aing mah. Tah nu ieu urang mah ieu. Tah, lamun ieu sabaraha bos? Tah ieu mah hareuna pisan jeung ka masjid ge. Nah, kalau KWW juga masjid. Heuh, awewe jeung ka masjid. Oh, Jeung kamu kena. Ieu mah aku sawab tilueun ieu, jadi hargana 75.000. Warag ieu mah, Mang. murah 75 mah beli we. Ya, urang mah butuh ieu teh jeung pergi ka masjid, pamajikan tah asup mukena ieu mah rada gede. Hiji deui. 85 jeung 75. Jadi 170, 170. Pinterannya. Oh, aing mah kana ngitung mah tuh pinter. Lamun 200 ya acisna, nu mana deui nya? Hiji deui. 200 paling ditambahan aku ieu. Nu ieu. Iya. Oh, salah abi mah ieu rek ieu. Sok tinggal Mang Jack urang mah geus sakieu. Enggak, aing mah hiji we. Pamayarkeun kalian. Cia tuh meureun aing teh kalau duit 200. Aku bilang hiji lah. Bulu. Punten atuh Ang. Nuhun pisan. Nuhun. Nuhun sami. Nuhun ya. Lancar barokah ya. Mohon. Ayo bos atuh. Tumulan aing. Di mana? Mang Jack mah mumpung murah aing mah. Karunya ka pamajikan ame aya salin. Meuli hiji pisan kagoksan.
kudu ngomong mah aing mah teu boga duit, batak ngayarkeun oge ku Mang Doyok. Gantian sih anu aing duit. Aing ge beak deui. Wah, atuh kira 50.000 hiat atuh. Cih, 50.000 duit. Aing capek ieu hayang duit si goblok si Faisal. Ka aing ngomong ek mantuan si kunyuk ka mana nya. Hajik leuleus. Capek nak dulu si Faisal itu si Kehen ngomong ek mantuan ka aing. Faisal, nggak mana tas di mana Faisal? Tas ulin. Nages angges pak. Deng, ai siapa Faisal pan tadi tengis ngomong nyebutin nek bantu ka aing teng jalan suluh ame tere payu. Manehnya kakak ulin wae. Pan uing tas ulin pak, yang babaturan. Ayeuna ge ditungguan keneh ku babaturan teh. Minta duit lah pak. Cepet mah tuh. Siapa yang duit mau bantuan aing heula mun jalan ame tere payu yap. Hiap cing teh. Mun jaliap. Bapak aing kos nu teu ngarasakeun wae ari keur masa muda kumaha teuing. Namanya pati heula lah. Kumaha ieu aing teu boga duit Emang Jack. Sal, mana daekan beberes suluh segala. Kudu heueuh Mang Jack. Urang minta duit ka bapak urang. Teu bogaeun cenah nyebutna tadi teh ngajual suluh ka kage. Oh, iya suluh bapak mana Sal? Dijualnya. Ini lah sabaraha kibik euy. Oh, aya 5 kibik mah. Ini jual sabaraha? Gali we Mang Jack jeung batur hargana mah 70 sakibik. Kita genep kibik. Skop bae lah 300-an we ka Mang Jack mah. Genep kibiknya. Heeh. Ya, paling duitan Sal. Mana atuh? Genep kibik. Sabaraha? Bae 300-an lah. Bener teh. Bener sok. Ieu tah. Bener 300 heula. Tadi teh aing teh duit mah sama 500. Lah, oh heueuh. Tah, pas 300. Hitung deui teh. 500 pasnya. Heeh. Sayang nanti dulu ya. Sebentar ini mau beli suluh dulu Tutup dulu teleponnya. Heula ieu jeung kabogo aing. Ya. Nanya. Heeh. Tah ieu suluh nama Mang Jack, video nepi ka ditu eta kabeh. Nanya. Dipuat ke peuting ku aing. Ya angkeun lah ka Jatiwangi. Aya kitu si Faisal ya genep kibik. Ya genep kibik mah heueuh. Anjing leuleus. Kuat ku aing ke peuting. Mang Jack, ente nempo budak urang si Faisal. Faisal, biar geus tanpa duit ti urang ge tuluy indit si Faisal mah. Ieu suluh ku aing dipuat ayeuna ieu teh ke peuting kitu nya aduh. Mobilna bareng keur dipake heula ka tasik teh. Duit naon ieu teh Mang Jack? Iya duit kai aya genep kibik ngomongna teh. Aya heueuh kitu genep kibik. Duit kai? Nah kai naon ieu? Kai iya biar ku si Isal dibeli. Ya 300.000 bae cenah genep kibik. Anu bener sih Mang Jack? Ya bener atuh. Maka jeung teu bener. Naon urusanna jeung panciran ieu teh? Anu tititahku Bang Doy. Bang Jack, bapak urang ditangga jual kai cenah bae 300. Engko aing diduitan we. Aing teh ditangga jual kai di landeuh ge loba keneh aing keur jalan aja mending nyaritakan. Bang Doy, si Faisal. Aduh, ai si Faisal, si Kehen, si kunyuk boro-boro mun mantuan ka aing. Aing mah teh nyahoana naon nek dipuak ke oge. Ke peuting ku aing geus. Awas ieu mah geus jadi hak milik aing mah teh nyahoana naon. Siap. Ya, eta mah urusan di dinya jeung budak di dinya. Nya geus atuh. Kopay. Anjing aing. Goblok si Bang Doi mah. Dieu urusan